Assalamualaikum sampurasun wilujeng enjing kasadayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan oge tetep sumanget dina diajarna. Alhamdulillah tepang deui sareng Bu Opi dina pangajaran bahasa Sunda. Ibu ayeuna bade ngulas ngeunaan kecap seuri anu tiasa dijantenkeun rundayan kalimat. Tina seuri teh janten sababaraha kecap kupingkeun nya. Nah, seuri tiasa janten seseurian. Teras pikaseurieun, diseungseurikeun, pikaseurieun surah seuri, seuri koneng, nyeungseurikeun, seseurianana, teras saleuseurian. Tah ayeuna tina kecap eta teh urang damel hiji kalimat tina masing-masing kecap anu rundayan tina seuri urang damel tina janten hiji kalimat. Contona tina kecap seuri sapertos kumaha? Aduh meuni hoyong seuri. Seurina Derafa seurina meuni lucu pisan. Seuri koneng pan eta kahayangna teu kacumponan jadi ngan saukur we seuri koneng. Seseurian ih Derafa kunaon seseurian we nonton TV teh. Diseungseurikeun Derafa ari nganggo sendal teh sing leres kenca katuhuna bilih diseungseurikeun ku batur. Surah seuri eta babaturanna Derafa tadi surah seuri wae deh, surah seuri sorangan geura. Nyeungseurikeun ulah sok nyeungseurikeun batur dosa eta teh. Pikaseurieun Mang Oding mah angger ari geus ngadongeng teh sok pikaseurieun wae. Tah eta tina kecap seuri. Benten terangnya ayeuna mah sadayana tina hiji kecap seuri teh tiasa janten rundayan kalimat anu seueur. Tah atos heula dinten ayeuna mah mangga wilujeng siang. Assalamualaikum.